Para ibu, para wargi sadayana, sakumaha parantos diuningakeun dina minggu anu kalangkung karena pentingna urang sadaya ngajaga karena lisan atawa ngajaga karena cariosan sehingga urang henteu terjerumus karena kacilakaan boh cilaka ayeuna di alam dunya oge cilaka ke utamana di akhirat. Di antara bentuk urang ngajaga lisan teh nyata ulah sampaikan urang sadaya nyarioskeun atanapi nyebarkeun kana aib atawa kacacadan kakurangan kagorengan jalma anu sejen. Dina salah sahiji kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyaurkeun kieu ida aradata antadkura uyuba ghairika fadkur uyuba nafsika. Di mana-mana anjeun rek nyaritakeun kana pirang-pirang kacacadan anu sejen maka kudu ingat-ingat heula anjeun kana kacacadan diri anjeun sorangan. Nalika urang bade nyarioskeun kakurangan batur, nalika urang rek nyarioskeun kaawonan anu sejen, ketika urang rek ngabicarakeun pirang-pirang kakurangan batur, maka saur Kangjeng Rasul pek ingat-ingat heula naon kacacadan, naon kagorengan, naon kakurangan anu aya dina diri urang. Sabab boa-boa kagorengan diri urang leuwih badag tinimah kagorengan anu sejen. Boa-boa kakurangan urang langkung pohara tinimah kakurangan batur. Da biasana jalmi lamun ningali kasalahan batur, ningali kagorengan batur, ningali kacacadan batur, sanajan leutik rarasaan paningali urang mah meuli jelas, rarasaan paningali urang mah meuli badag. Tapi ketika ningali kana kagorengan diri, kacacadan diri, kaawonan diri, padahal badag, rarasaan mah asa leutik. Mata geuning pantes aya paribahasa kasalahan batur najan jauh di seberang lautan jelas katingalina, tapi kasalahan diri sanajan segede naon, segede gajah ya. Kulantaran badag teuing jadi teu katingali. Jadi semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata,
tidak kelihatan. Di semut di seberang lautan maksudna kasalahan batur anu jauh anu leutik keur majauh jaba leutik. Katingali meuni jelas ku soca urang tapi gajah di pelupuk mata artinya kasalahan urang segede naon, segede gajah bahating ku badag teuing teu naon teu katingali. Makana saur Kangjeng Rasul ketika urang rek ngabicarakeun rek nyarioskeun berbagai macam kawonan-kawonan batur, kagorengan-kagorengan batur, maka nu langkung sae mah mending keneh ingat-ingat heula sih naon kagorengan diri sabab buah-buah kagorengan anu aya di diri urang teh langkung ageng timbang kagorengan batur. Buah-buah kasalahan diri urang teh leuwih pohara tinimbang kasalahan batur. Mata agama ngaharapkeun urang ngulitik kasalahan batur, ngulitik teh naon Bu? Nalungtik kacacadan batur, nalungtik kagorengan batur, nalungtik dosa-dosa jalma anu sejen. Tinimbang riweuh-riweuh nalungtik kasalahan batur, nalungtik kagorengan batur, mencari-cari kakirangan jalma anu sejen, mending keneh nu langkung sae mah urang naliti ningali kasalahan diri urang sorangan. Bising mah kasalahan urang teh leuwih gede tinimbang kasalahan batur.